Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidaini ari ieu eta bab ngajelaskeun pirang-pirang hak kanu jadi indung bapa. Al walidani ari indung bapa. Huma eta ari itu indung jeung bapa as-sababu eta jadi sabab fi wujudil insani dina ayana insan. Laula ana uhuma lamun mah lain karena susah payahna itu indung jeung bapa ma istaroha tah moal istirahat itu insan. Walaula syaqauhuma jeung lamun mah lain karena sangsarana itu indung bapa ma tana'ama tah moal ngarasakeun nikmat itu insan. Amma umuhu anapun ari indungna itu insan pahamalat tah eta geus ngandung itu indung hu ka itu insan karhan kalawan jerih payah. Wadoat jeung geus ngalahirkeun itu ummun hu ka itu insan karhan kalawan jerih payah. Wa amma buhu jeung anapun ari bapana itu insan pakod badala tah eta nyatana geus ngerahkeun itu abun wus'ahu kana kamampuanana itu abun fi madina perkara yaudu anu balik ieu ma ilaihi ka itu insan bin naf'i kalawan kamanfaatan min tarbiyati jismihi tina buktina ngajar kana jasmanina itu insan waruhihi jeung kana ruhna itu insan. Fayajibu atu wajib alaihi ka itu insan naon ayat karo yen nginget-nginget itu insan nikmatahuma kana nikmatna itu indung jeung bapa. Liaskuro karena supaya bisa syukuran itu insan huma ka itu indung jeung bapa alaiha kana itu nikmat. Ayam tathila yen ngalaksanakeun itu insan amrohuma kana parentahna itu indung jeung bapa idza kana angin di mana-mana bukti itu parentah teh bimaksiatin eta maksiat wa yajlisa jeung yen diuk itu insan ma'ahuma sartana itu indung jeung bapa khosian bari anan anu husu godon tur anu meureumkeun torpahu kana paningalina itu insan anzillatihima tina kagorenganana itu indung jeung bapa. Walayu adia jeung yen ulah nyarekan itu insan huma ka itu indung jeung bapa walau biqauli ufin walau soksana jan bukti itu nyarekanana teh biqauli ufin eta ku ngucapkeun uf ih atawa wala yutila jeung yen teu manjang-manjang itu insan jidalahuma kana gawe debat ka itu indung jeung bapa. Wala yamsiha jeung yen ulah leumpang itu insan amamahuma di hareupeun itu indung jeung bapa illa fi khidmatihima anging dina nalika ngakhidmat ka itu indung jeung bapa. Wa yadwa jeung yen ngagero itu insan lahu maka indung jeung bapa birrahmati kalawan kasih sayang kalawan rahmat wal magfirati jeung magfirah hampura. Wa yamuru jeung yen marentah itu insan huma ka indung jeung bapa bil ma'rufi kana gawe hade. Wayan hajeng ngalarang itu insan huma ka indung jeung bapa anil mungkari tina gawe mungkar. Liyakuna karena supaya bukti itu insan sababan eta jadi sabab fi najatihima dina kasalamatanana itu indung jeung bapa minan nari tina seuneu neraka. Kama kana teu beda saperti yen bukti itu indung jeung bapa sababan eta jadi sabab fi wujudihi dina ayana itu insan. Qala parantos ngadawuh sa Allahu Gusti Allah taala bari maluhur Gusti Allah wa qada rabbuka alla ta'budu. Wa qada jeung geus ngawajibkeun saha rabbuka pangeran anjeun alla ta'budu kana yen teu gawe ibadah
aranjeun kabeh illa iyyahu kecuali wungkul ka Gusti Allah. Wabil walidaini jeung ka indung bapa ihsanan kana gawe alus. Imma yablugonna di mana-mana geus nepi indaka disandingan aranjeun kabeh alkibaro kana sepuh kolot saha ahaduhuma salah sahijina itu indung jeung bapa au kilahuma atawa duanana itu indung jeung bapa fala taqul ta ulah ngucapkeun anjeun lahuma ka itu indung jeung bapa uffin kana kata uff ih atawa wala tanhar jeung ulah nyarekan anjeun huma ka itu indung jeung bapa wakul jeung kudu ngucap anjeun lahuma ka itu indung jeung bapa qaulan kana ucapan kariman anu mulya. Wahfid jeung kudu ngarendahkeun anjeun lahuma ka itu indung jeung bapa janahadzulli kalawan DP minar rahmati tina kasih sayang. Wakul jeung kudu ngucapkeun anjeun Robbi hai pangeran abdi irhamku mugia ngarahmat anjeun Gusti huma ka itu indung jeung bapa kama robbaya teu beda saperti yen geus ngajarkeun itu indung jeung bapa ni ka kuring sogiron dina waktu leutik. Hadza ari ieu waliyakhusso dihususkeun al umma ka indung biziyadatil birri ku tambah-tambah kahadean liqaulin nabiyyi karena dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidati ari gawe hade kanu jadi indung alal walidi tinimang gawe alal walidi kanu jadi bapa dipani eta meunang 2 ganjaran.